Kejadian ieu kaalaman ku kuring basa kuring kecicing di imah nu jadi nini. Basa eta kuring mutuskeun rek kuliah di kampung nini kuring nyaeta di Cimahi. Ngaran kuring Irma. Ari imah kuring mah di Bekasi. Tapi basa tahun 2018 kuring lulus sekolah, tuluy kuring ngalanjutkeun kuliah anu tempatna nyaeta di Cimahi. Di Cimahi kuring boga nini. Ari kuring mah niatna arek ngontrak sorangan weh. Anu posisina deket ka kampus. Tapi cek nini kuring, tempatan weh imah nini kuring. Sakalian maturan bibi kuring. Sabab nini kuring mah teu cicing di imah eta. Lokasi imah nini kuring teh aya di komplek perumahan anu imahna masih kene bangunan Walanda. Singket carita, kuring geus nepi di imah nini kuring. Katingali ku kuring, bibi kuring geus nungguan di teras imah. Kuring turun tina mobil, tuluy nyamperkeun ka bibi kuring. Assalamualaikum, Bi. Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Mak. Ayo atuh kalebet. Mohon, Bi. Kuring asup ka imah anu jadi nini kuring. Basa kuring asup ke ruang tamu imah nini kuring. Kuring nempo loba hiasan-hiasan anu aya di eta ruang tamu. Nyaeta aya keris anu masang dina tembok, tuluy dina meja teh loba guci-guci anu diukir. Tuluy aya sababaraha bedil anu sarua dipasang di tembok. Hareupeun ruang tamu aya 2 kamar, nyaeta kamar tamu jeung kamar nini kuring anu dikunci. Tuluy di lantai 2 aya kamar bibi kuring jeung salah sahiji ruangan anu teu ditempatan. Ari kuring mah tempatan kamar anu digigireun kamar nini kuring. Singket carita, geus saminggu kuring cicing di imah nini kuring. Eueuh kejadian anu aneh. Tapi teu lila basa nincak minggu kadua kuring cicing di eta imah. Kuring mulai ngerasa aya anu aneh. Wanci geus purit. Basa kuring geus cicing di jero kamar ngerjakeun tugas kuliah kuring. Kuring ngadenge aya sora anu leumpang di luhureun kamar kuring. Kuring nyangka eta mah sora beurit meureun. Tapi beuki lila eta sora teh beuki jelas. Hige sora jelema anu leumpang. Wah, bibi kuring kitu. Kuring penasaran. Tuluy kuring nyamperkeun ka luhur bari gegero ka bibi kuring. Bi. Bibi. Bibi.
Bi, Teu nembalan. Kuring tuluy lempang ka luhur. Eta sora teh aya di ruangan anu teu ditempatan. Basa kuring geus nepi ka hareupeun eta panto ruangan. Kuring eureun heula. Sabab kuring ngarasa sieun. Tapi ku penasaran teh nya kuring muka panto eta ruangan. Barangku kuring dibuka. Nanaon? Eta ruangan teh poek. Sanggeus ningali eueuh sasaha, kuring tuluy nutupan deui eta panto. Tapi basa kuring rek nutupan eta panto, kuring ngarasa jika aya anu melongkeun kuring. Kuring buru-buru nutupan eta panto. Tuluy, kuring lumpat ka kamar bibi kuring, bari gegendor. Sanggeus dibuka kudu jadi bibi kuring. Kuring muru langsung asup ka kamar bibi kuring. Sanggeus kitu, kuring nyaritakeun kejadian anu kaalaman ku kuring ka bibi kuring. Adengi cerita kuring, bibi kuring ngan saukur cicing. Tuluy bibi kuring ngomong, lamun ngadenge suara anu aneh di imah ieu, tong didenge, tong hayang nyaho. Ngadenge kitu, kuring rada bingung. Tapi nya kuring gak nyakeun. Sanggeus kitu mah, kuring balik deui ka kamar kuring. Singket carita, isukna kuring indit ka kampus. Rada beurang. Sabab aya mata kuliah beurang. Kuring balik di kampus teh kira-kira aya kana jam 7 peuting. Basa di perjalanan balik teh bibi kuring nelepon. Manehna ngomong yen manehna ke di imah babaturana. Tuluy manehna ngomong, mun balik, kunci imah disimpen di tempat biasa. Kuring gak nyakeun. Tekung si lila, kuring nepi ka imah, bari keur kaayaan hujan gede. Basa kuring keur neangan kunci imah di tempat biasa bibi kuring nyimpen. Nah eueuh, lila kuring neangan kunci imah teh. Tekung si lila, kuring ningali bibi kuring keluar ti imah. Pamikir kuring, nah bibi kuring teh jadi indit gitu. Tuluy kuring asup ka imah bari nanya ka bibi kuring. Nah bibi teh jadi angkat bi? henteu. Oh, ya tuh bi. Sanggeus kitu, kuring indit ka kamar, anu maksud rek bebersih heula. Sanggeus ganti baju mah, kuring tuluy ka teras imah.
anu maksud rek nangkring heula sabari main HP. Dalila basa kuring keur nangkring, kuring ngadenge suara bibi kuring anu nawaran dahareun ka kuring. Kuring nganyakeun, tuluy teulinya tidinya bibi kuring nyamperkeun ka kuring bari mawa opieun jang kuring. Sanggeus kitu mah bibi kuring indit deui ka ruang tamu. Dalila tidinya basa kuring keur main HP teh. Ujuk-ujuk aya anu nelepon. Basa kuring ditingali saha anu nelepon teh. Bibi kuring. Ari cek pamikir kuring. Si bibi di jero rek naon nelepon coba. Basa kuring ngangkat eta telepon teh. Halo? Kunaon, Bi? Halo mak, ieu bibi, sakedap deui uih. Ieu hujan ageung. Pangmukakeun garasinya, meh bibi datang langsung ngalebetkeun mobil. Hah? Kumaha, Bi? Tong heureuy ah. Kan bibi aya di bumi. Ah, cek saha? Kan tadi bibi tos nyarios bade angkat. Manya sih, Bi. Ah, teu berjanten abi mah. Coba cik, kurungkeun ka sona. Mun bibi aya di mobil. Maknya teu percaya. Yeuh. Ngadenge kitu, kuring jadi reuas. Jadi saha anu di jero teh? Basa kuring ngalieu ka ruang tamu. Anu ku kuring disangka bibi kuring teh aya keur diuk bari cicing. Nyaku kuring digerowan eta jelema teh. Bibi teu nembalan. Basa kuring disamperkeun teh. Ujuk-ujuk eta ruang tamu teh jadi eur kabeh. Barang-barang anu aya di dinya kabeh aroyang. Ningali kitu, kuring jadi rada soak. Dalila tidinya keris anu aya dina tembok teh ujuk-ujuk ngarapung. Kuring reuas. Uluy basa kuring malika sopa. Eta nu jadi bibi kuring teh geus eueuh. Basa kuring malikeun awak. Kuring reuas. Sabab hareupeun kuring aya awewe make baju Walanda. Beungeutna pias, buukna panjang pirang, oke topi, anona rada celong, empokeun ka kuring. Kuring rada sieun. Sanggeus kitu, kuring buru-buru indit keluar imah. Anu maksud rek nungguan bibi kuring balik. Dalila tidinya bibi kuring balik.
Sanggeus kitu, kuring nyaritakeun kabeh kajadian nu kaalaman ku kuring. Ngadengi carita kuring, bibi kuring teu leuwas. Jiga anu geus teu aneh yang manehna mah. Bibi kuring ngan saukur ngomong, yen emang imah nini kuring teh geus aya ti zaman Walanda. Jadi noni anu ditinggali ku kuring teh nyaeta noni anu baheulana cicing